Lamun urang masih kada nganggap hebat, bagus, mulia terhadap dunia, jauh ke Allah. Jauh ke Allah, masih keneh urang resep dianggap hebat dunia, bakal pelit gara-gara sebab nganggap bahwa duit mulia di ka masjidkeun ulah masih kurang. Nganggap mulia duit, nganggap mulia terhadap kendaraan, nganggap mulia terhadap ibah, nganggap mulia terhadap nu lain-lain. Geus ka Allah moal aya ngeunah sama sekali. Piceun anggapan mulia terhadap dunia fana ngaranna. Satungtung urang can pana moal bisa kajeun ku kumaha ge. Tak indek anggapanana kumaha? Urang teangan ambon-ambon Allah. Anu nyana geus wauheun ka Allah. Ulah dideuleu ku lohir tapi ku mata batin. Ketika ulang duduk trek lain deui sertiis kana hate. Jaritakeun wali. Dicaritakeun ku urang nu lain wali. Hese urang lain wali nyaritakeun wali atuh hese. Okos lain ahli politik nyaritakeun politik hese. Kos lain dokter nyaritakeun ilmu kedokteran hese. Kos lain tukang urut nyaritakeun urusan gitu. Naon ngaran urat atuh hese. Usul ka tukang urut naon bae anu karasa nyeri sirah lain, naon pegel lain, sugan cenah ieu nyeri beuteung lain, naon enggak bangun-bangun. Nyahoon teh tukang urut nonggeng atuh diurut ku teh bari nonggeng tuh kan nyaho. Coba nu kalahin tukang urut gimana teh hudang-hudang, coba kuaing coba kuaing coba bo atuh datang kalecet moal bisa lain ahli lah. Kurang lain wali nyaritakeun wali moal bisa sebab wali bagus boga perasaan, tidak akan menceritakan tentang Allah kalau bukan ahli Allah. Ketika sudah jadi Allah segen menceritakan Allah mbungeunnya nama. Sebab naon asal Allah dicaritakeun kumaha sih caritakeun kakasih. Urang boga kakasih moal bisa caritakeun hiji awewe kabogoh mun lain kabogohna, moal detil caritakeun awewe lamun lain kabogohna, tapi lamun kabogohna detil sebab nyaho jasa nyaritakeun naonna secara detil nyaho sebab kakasihna. Tapi lamun geus jadi kakasihna embung nyaritakeun, lamun lain kanu neuk ngalem embung sangeuk atuh sebab lamun geus dinikmati teu kudu dicaritakeun. Ngadenge sorana bae ge geus indah, neuleuh ucingna asa neuleuh nyana. Atuh liwat ka imana tengah peuting asa ngadadahan imah. Masya Allah. Tengah peuting jam 2 aju nyana kadinya cicing dihandapeun tangkal buahna aksa bareng bae jeung nyana. Sakitu lalai aya ge di luhur. Geus saja eta kaindahan jelema nu keur bogoh seperti kitu. Kuari bogoh ka Allah leuwih ti kitu. Gambaranana. Madak tadi kan geus dicaritakeun dina hadis kursi aulia tahta gubai, wali-wali kaula handapeun kubah-kubah kaula yakni tertutup. La ya'rifuhum gairi wa la yaran nas fi zahir minal arus ila zahir zinatiha. Teu nyahoeun ka para wali kaula salian kaula, hanya kula nu nyaho ka wali kula. Cak Allah. Manusia-manusia dina zahir lamun neuleuh ka panganten moal bisa neuleuh ka aslianana kecuali zahir papayasna bae. Deuleuh panganten tek dimodif dihias. Kemudian kan di Araba dipakaian
tutup ka dieu naon ngaranna cadar teu kadeuleu nu bisa neuleu ka jerona hanya ahli-ahli nawu ieulah pangantena nyahoeun sebab geus wau kawali Allah tertutup moal nyahoeun kecuali nu kadeuleu zahirna cumplang-campling zahirna penuh kesederhanaan zahirna jak kitu bae secara zahir kadeleuna seperti kitu bae padahal eta adalah kekasih Allah hanya Allah nu nyahokeun sebab nyanana ge embung dikanyahokeun ku salian Allah nyanana ge hayang dikanyahokeun ngan ku Allah na ge nyahoeun hanya Allah bae jelema mah nu nyahoeun kabeh secara zahir kecuali ahli-ahli Allah deui nu nyaho kecuali jelema anu diangkat jadi wali deui nu nyaho la ya'riful wali illal wali cek Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi al-waliyu raihanullah fi ardi wali eta adalah sesengitan Allah di muka bumi kaambe seungitna wali Allah ulah wakawali heulanan di DPR bae ge aya hiji bae nu rada jujur rada nu jujur moal rada kaambe ku masyarakat PNS neangan nu jujur jasa moal aya rada sakali deui siata kambe perkumpulan wanita ulah neuleu kitu naon ngaranna halayak ramena aya 20 aya 30 aya hiji bae anu kadeleuna luwes nu hatena kadeleuna bagus aya katingalina wajah keibuan anu kadeleuna piawai hiji di antara 30 wanita kaambe bakal nagu sasari kaambe bener itu geulis beuh sapamentana bener itu semampai beuh lamun geus parahna bener itu beuh ngomongna kaleng rombeng meleh bener itu beran tuh si itu tuh sederhana tapi masya Allah mun urang geus ngobrol sejuk perasaan ya Allah ya Rabbi nyana mah tilu aya pamenta kukumaha ge senyum bae bahkan ditungtun ge daek bae nurut nyana mah sebab teu boga dedeleuan ya Allah ya kepiawayan keibuan kanyahoan ku kabehan aya aturan hiji lalaki dek nebak hawewe di keluarga eta teh aya sababaraha awewe eta geulis teu meunangeun ku keluarga ulah eta bae emang kunaon bener ge geulis lain deui tapi bener ge si eta ibu eta mah rada beda teh mah rada kurang wajah-wajah kajeun tapi coba ge sia lamun geus kawin jeung eta ngeunaheun lantaran lain deui akhlakna kayawan aya hiji di keluarga bakal kaambe aya hiji di DPR nu raja jujur kaambe waliullah sarua di kerumunan para ulama di kerumunan para kiai di kerumunan para ustad ketika aya nu diangkat jadi wali Allah kaambe ku jelema lain daripada yang lain beda nah memang kos itu cek Imam Yahya bin Mu'adz al-waliyu raihanullah fi ardi bisa keambean tersebut sesengitan tersebut ku siddiqun maksud siddiqun di dieu teh jelema anu balalener ka Allahna sehingga datang aambean ka jero hatena timbullah rindu ngadatangkeun ka maulana hayang amat ka Allah datang ka kiai eta hayang amat pawujeng Allah datang ka kiai eta hayang amat ieu teh cara-cara ibadah anu tegep datanglah ka kiai eta dipake karindu ku jelema-jelema nu endeu ka Allah dipake ka cinta ku jelema-jelema nu endeu ka Allah lantaran
nyanana geus wawuheun jeung Allah ketika nyana nuduhkeun deuk ka Allah rasa ka jero hate rindueun jelema deuk ka Allah ku aambean nyana kadinya moal nyalahan sebab aambean tersebut aambean batin. Di awak urang teh aya mata zahir aya mata qalbu, di awak urang teh aya ambe zahir aya ambe qalbu, di awak urang teh aya ceuli zahir aya ceuli qalbu, di awak urang teh aya perasaan lidah aya perasaan qalbu, aya 4 rasa di awak urang teh, rasa deuleu rasa denge rasa ambe rasa perasaan. Lamun urang geus melalui perasaan-perasaan eta engke nambah ka perasaan nu kalima masih wajar-wajar keneh, tetapi wah rasa-rasa tina rasa perasaan naik ka rasa kagenep geus urang geus lain deui alamna. Ketika urang naik ka rasa nu ka-7 diangkat jadi wali Allah, ibadah geus bake rasa nu ka-7 disebutnya indra ke-6 masih biasa, tapi geus indra ka-7 ka arah geus di jamaah moal kadeuleu makhluk moal kadeuleu manusia moal kadeuleu dunia hiji be nu nyieun makhluk nu nyieun manusia nu nyieun dunia hiji Allah. Neuleu Allah mah make indra ke-7 indra ke-6 masih biasa ngan geus naik tage geus beda ngan masih keneh encan istiqomah. Ketika geus naik ka indra ke-7 ka arah didinyalah nusok disebut al istiqomah khairun min alfi karam. Jelema ieu lah bakal jadi aambean di muka bumi seseungitan. Saha bae bakal ngambe make aambean batin. Kiai bakal ngambe make aambean batin. Pedagang bakal ngambe make aambean batin. Jawara bakal ngambe make aambean batin. Pemerintah bakal ngambe make aambean batin. Maka bakal rarindu kabehan sebab pada hakikatna roh urang teh kan suci fitrah hayang nyahueun ka Allah. Kuari ge urang meraba-raba saha sinu bisa datangkeun urang ka Allah, saha sinu bisa nuduhkeun urang ka Allah, saha si anu bisa mukakeun hijab ka Allah. KBG rindu terhadap jelema nu bisa nyampaikeun ka Allah ternyata kaambe. Teu bisa dibohongan aambean eta baja lain aambean ieu. Aambean ieu mah isuk-isuk urang liwat ka kebon, miti ka hareupeun Haji Pendi hajo ka tukang seng lain deui. Gorenganan, nyana mah teu bogaeun WC. Ege dia tukang geuning ka ambe. Horeng lain WC na dirina ge rada ka ambe. Tak eta lah aambean zahir kos kitu mah. Aambean zahir mah aambean zahir bisa ditepak ku urang kieu supaya ulah aambean batin mal bisa. Tetep bae kajen teuing urang keur di imah ngalambun aambean batin, ngalamun aambean batin ka ditu. Hayang amat rindu amat. Urang rek sare rindu amat. Sebab eta mah urusanana urusan batin. Geus moal kahalangan ku tembok, moal bisa kahalangan ku angin, moal bisa kahalangan ku susah, moal bisa kahalangan ku sugih. Eta mah aambean batin, nyambung rohnyana set payastakuna. Setelah datang aambean tersebut ke hate-hate para siddiqun, maka rindulah nyana hayang ngadatangkeun dirina ka maulana. Tidinya datang make fa tidinya datang nyana ngaji, nyana menta petuah, nyana ngadengikeun tausiahna. Mulai terbuka sebabnya anak ngajak ke Allah diajak kudu geus wauh ka Allah. Ketika diajak kudu can wauh ka Allah ngabaged jelema. Timbullah engke bakalna bahasa ulah ka urang atuh nyana bae heula sih. Geus bahasa teu beres tah. Ngajakan dulur yuk urang ngabangun masjid saha nu boga ieu pada-pada urang babarengan yuk. Ayo geus kaluar mah tulauna gua ka urang nyana bae heula jajanna ge boga. Berarti encan wauheun ka Allah nu ngajak. Dulur yeuh urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang muludan. Dah, muludan. Tahun kamari ge sesana teu dijelaskeun. Sok aju seri sia tah. Ah, sok nu kasinggung gara lamun kos kitu nu kasinggung tuh aju hehean punyana. Dah.
duit muludan nu kamari teu jelas sesana sabaraha masyarakat ge ngadagoan we si Haji Pandi ku goblok-goblok teuing ceuk sesa muludan teu dijelaskeun boro-boro nombokan bebejana motor dijual horing ganti ke nu bagus itu kanyahoan ka ambe jasa bentekna itu kajen teh ngomong nombokan ge atuh amban batin pan leuwih seukeut dek timbul bae doa tek nah ya asal etek babahaya tetek nah ieu amban batin maka datanglah amban tersebut sesengitan ka jero hatena masing-masing woh nu deket nu jauh ngambe maka rindulah nyana ka Allah kulantaran rindu geus ngadengekeun petuahna geus ngadengekeun tausiahna geus ngadengekeun sagala rupana diajak kudu geus wauh ka Allah maka jelema-jelema nu endeu ka Allah patazdadu ibadatuhum tambah ibadahna nu tatadina embung salat jadi hayang nu tatanina geus salat fardu encan sunah tambah jeung sunahna nu tatadina embung sedekah jadi daek nu tatadina kitu embung hudang peuting kiih bae mah nyana hudang nu tatadina sok nonton TV renyek kuari tilok renyek masalahna tambah ibadah masyaallah ala tafawuti akhlaqihim atas perbedaan akhlak Nabi hasabil fana tergantung karena kafanaanana urang teh kapan bisa ibadah ka Allah teh tergantung kafanaan urang fana teh rusak urusan makhluk sabaraha karusakan di hati urang terhadap dunia didinya lah pangkat urang lamun masih kene resep ka sepeda motor mobil boro-boro sepeda anu bener nu kempes ge resep dae kapanaan di diri urang teh fana moal aya ngeunaheun ibadah ka Allah wajen jujungkelan ge moal tapi ketika geus disederhanakeun lah mobil ieu janu dimaksudna mah urang datang ka tujuan teu kudu bagus-bagus geus lah nu aya urang jual urang belikeun deui kanu rada jore maksudna lantaran deuk disederhanakeun eta geus pana ditanya ku pamajikanna ka kunaon ieu dijual ieu naon karang-karang mobil bagus-bagus ganti ka nu jore pakai mayar hutang atau impana atau mau gitu ganti lobang gali lobang tutup lobang kadang-kadang imah dijual iya mah fana teresep dibere teresep disederhanakeun heula ujug-ujug langsung total kada teresep mal bisa sederhanakeun heula eta tadina urang teh boga mobil anu saharga 500 juta dongeng doang kuari kanu 300 juta kuari sederhanakeun kanu 150 juta 150 juta orang jual deui orang balikeun kanu 50 juta ganti deui kuari geus teu kudu boga mobil motor bae geus motor kuari mah geus tadinan rada bagus jore bae kuari bebeakan ge can katutup terjadi tau gitu jiba di tengah-tengah restoran orang puasa di tengah-tengah orang aya orang embung ai kitu bah orang teh teu dahar emang teu gablek atuh lain deui sia kadeurna puasa bae aduh naon nu di dahar aing mah kueh teu aya naon eueuh berarti tahu moal naik-naik ka jeung kumaha ge ieu mah hayang naik mobil nu mana bisa tapi henteu hayang dahar nu mana aya tapi henteu hayang make pakaian nu mana bisa tapi ieu bae nurutan Kangjeng Nabi eta lah bakalna mulai naik difana-fanakeun urusan dunia emang sia teu wau aja bupati wau panu si telok kadeukeutan nejis aing mah wau jeung bupati hayang nejis alamun can nganggap nejis mal beres geus sasalaman lagi urang ih kunaon teu nejis haji pudali gitu ke pudali kunaon atuh kadeuleu daunna naonan lamun aya bae wah tunggu biasa aduh Masya Allah Karim
Nah ieu tergantung kafanaan urang terhadap dunia. Rusak pandangan bagusnya terhadap dunia. Lamun urang masih kadang nganggap hebat, bagus, mulia terhadap dunia, jauh ke Allah. Jauh ke Allah, masih keneh urang resep dianggap hebat dunia, bakal pelit gara-gara sebab nganggap bahwa duit mulia di masjidkeun ulah masih kurang. Nganggap mulia duit, nganggap mulia terhadap kendaraan, nganggap mulia terhadap ibah, nganggap mulia terhadap nu lain-lain. Geus ka Allah moal aya ngeunah sama sekali. Iceun anggapan mulia terhadap dunia fana ngaranna. Satungtung urang can pana moal bisa kajen ku kumaha ge. Tak indek anggapanana kumaha? Urang teangan ambon-ambon Allah. Anu nyana geus wauheun ka Allah. Ulah dideuleu ku lohir tapi ku mata batin. Ketika ulang duduk trek lain deui sertiis kana hate. Nyai-nyayan Allah anu mereng ke bakal. Ijah heueuh nya. Renungan-renungan tiba-tiba datang ke otak. Anu tatadina renungan barang datang ka imah kok merenung sebab nu nuduh kunana geus pernah merenung. Datangnya na ka imah. Kunaon Kak? Kok bajari ngalamun barang tas ngaji? Gitu neng. Orenganan. Kiai tadi nyinggung-nyinggung nyandung. Jadi gitu atuh geus ulah ngaji. Lain kitu maksudnya nyinggung-nyinggung nyandung lamun nu kolotna ridho. Entah terido. Atuh terido mah ulah marah tuh. Nyandung can naon can ribut geus. Kecuali geus nyandungna ribut ge mejeuna. Ieu mah nyandung canon can teh bakal ngadengekeun kiai kene kitu nyandung. Lamun kiai nya nyandung karak oke. Geus urang ngamakmum kabehan. Masya Allah, datang ka imah kan merenung. Jaheu nya merenung teh tiba-tiba nang saha eta renungan eta nang Allah. Nang Allah mungkin keur diu kaju ngarenung deuk sare ngarenung kadang-kadang tengah peuting nang saha renungan-renungan gitu eta teh tafakur mun cara urang mantak waliullah ente ulah kaget loba anu teu salat tahajud tapi ngobrol ku ente dianggap suudzon anggapan ente terhadap waliullah dengekeun obrolanana. Ketika seorang wali ngobrol di jam 9 tas isya datang ke subuh. Secara zahir, cenah wali, cenah kiai kok ngobrol bae iraha tahajud da iraha maca Qur'an ka batur bae bisa. Dengekeun ku ente obrolanana. Ternyata mun kurang direnung, mun kurang dipikir obrolanana teh eusina tafakur. Urang can puguh bisa tafakur sorangan ketika urang ngobrol jeung waliullah diajak tafakur ku wali. Luhuran mana salat tahajud jeung tafakur? Toho. Ente mah sok aju suudzon bae lamun ka kiai, osok ngobrol tengah peuting teh. Mantak beusi kiai Abi Fudoli ngobrol, ya teh ulah suudzon. Ulah suudzon, keur ngalamun nya. Nah, jika ada obrolan atau bagai obrolan waliullah, obrolan para walian renungkeun ku ente. Ternyata horek ente keur diajak tafakur. Nah, anu mun sorangan moal bisa ku obrolan eta jadi kaingeteun, jadi tafakur. Atupan tafakur saah khairun min wah titik-titik. Ye, atupan cenah kieu titik-titik geus ku sia bae eusian. Ulah suudzon maksudna Gus Dur sering di jam 10 ngobrol sampai subuh. Si obrolanana ternyata tafakur, ngajak jelema ka tafakur sorangan sia moal bisa tafakur diajak ku nya. Nabi Lutfi mun ka dieu di jam 10 eureun jam 3:04. Henteu tahajud nya teu maca Quran, tapi eusi obrolanana leuwih tibatan 1000 tahun tafakur. Deh, matak beusi ente ke diajak ngobrol ku Haji Pendi tengah peuting rante. Ngobrolkeun karung pantama. Aduh matak iya horek tapakur teh ya bisaan wali mah ajak ku jana ieu can jorang jana renungan-renungan
ngobrolkeun waliullah, kayak ngobrolkeun tentang surga, ngobrolkeun tentang neraka. Hasil obrolan bisa nempel di dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Masya Allah, ketika ngobrol di dinya masih teringat, ketika ngobrol masih teringat. Tafakur hasilna tah ieu keur carita ulah suuzon ka kiai ahli Allah mah sanajan ngobrol bae ge eusina tafakur. Urang mah sanajan salat eusina ngalamun. Obrolan wali tafakur. Wah, dibandingkeun jeung 70 rakaat, 1000 rakaat tergantung kumaha kelas-kelasna. Masih keneh hebatan ngobrol lantaran eusina tafakur. Ari urang mah salat bae ge salat. Allahu akbar. Budak nenden karung di mana? Ya Allah ya Rabb. Salatna bae inget ka karung, salatna bae inget ka sendal, salatna bae inget ka pagawean. Atuh komo di luar salat. Gul. Anallah. La fa'budni. Fa'budni maneh la ilaha illallah fa'budni. La ilaha illa ana fa'budni. Oh pangeran kecuali kaula, geura sembah kaula. Wa aqimus sholata li dzikri. Dirikeun salat inget ka kaula. Salat teh jang supaya inget ka Allah. Urang mah di jero salat teh inget ka Allah atuh komo keur luar salat. Ieu mah ngobrol bae supaya inget ka Allah. Da kumaha coba hayu bandingkeun ku ente. Bandingkeun obrolan wali ngajakan inget ka Allah jeung salat sia. Siapa sholat baiknya geus inget ka Allah atuh kalau mau di luar sholat. Gitulah waliullah ngajakan inget baik ka Allah, boro-boro keur sholat cacak-cacak obrolan age mengarah ka Allah baik. Mimiti ngesok kedongeng-dongeng tentang karomah eta teh maksudnya supaya milu tafakur, nyaritakeun tentang surga, nyaritakeun tentang neraka. Obrolanna teu jauh ti masalah kos kitu. Urang sakali ngobrol Masya Allah proyek nu diobrolkeun. Bae. Perdagangan, perekonomian nu diobrolkeun teh. Asal ngobrol tentang kendaraan curinghak. Mobil nu ayeuna mah bau sia, eta na lampuna nonjol. Heueuh nya, heueuh. Eta sena ngahiji bagus jasa. Aduh tukang teh nu kos kitu, ke tengah-tengah ngobrolkeun kitu keur curinghak. Kurang diajakan ngobrol ngaji syariat bae. Parenganan sia nya di Fatul Muin teh aya basa kararieu. Menang 10 menit. Heuai. Aya sajam bae paeh teh. Daik deui ngobrolkeun dunia deui ku ari. Keur tunduh curinghak deui. Mobil nu mana teh kana? Eta teh eta nu kuari nu anyar teh mobil aya nu anyar naon kana teh merekna. Heueuh aing ge sok neuleuh. Bener eta teh bagus. Tadi mah heuai. Kuari bareng ngobrolkeun mobil. Emang hargana saberapa itu teh? Hargana murah, cuma 340 juta. Murah bisa dikredit. Berarti sih eta na DP na saberapa? Nah, murah tah kos kitu mah bisa 30 juta. Ji boleh oge nya. Curinghak. Ayo aya nu leutik aya nu leutik. Karimun. Leutik ka kuari. Curinghak asupan deui kurang ngobrol ngaji set. Asup eta wali esok deulekeun bae tah dek diajakan ngobrol ka Allah teh ya tah dibulak-balik kayak ngobrolkeun dunia curinghak kayak ngobrolkeun akhirat. Oh berarti can beres ya batinnya can beres. Diajak ngobrol dunia mah bau muka baju kesangan biasa. Oh asal ngobrolkeun ngaji bae aduh mana anggel keur HS ge keur kieu nya hayu ngobrol bae engge kadenge ieu sakene ge ku aing kadenge atuh aing ngan leuleus bae ngobrolkeun deui dunia mobil hudang eta mah bener sakene teh aya ku ari jeleumana tah wali teh nyoba makhluk teh kok diajak ka Allah. Ketika diajak ke Allah tak diajak tafakur ngobrolnya na jeung salat kurang masih kena hebatan obrolannya nu mandak woh kiai-kiai waliullah nu geus jitu geus teu tahajud ngobrolkeun diajak tafakur jelema
seperti etalah naon sababna lantaran nyana geus jadi rehanullah jelema rindu sehingga ketika diajak ke Allah betaheun sebab diajak kudu geus wauh tambahlah ibadahna ala tafawuti akhlaqihim bihasabil fana li'anna ziyadatal qurbah takunu wallahu a'lam bissawab. Lamun hayang ka Mekah Mekahna dideukeutkeun lamun urang hayang bubuahan anu eueuh ku Allah diayakeun lamun urang hayang kulah kahujanan hujan nyingkap lamun urang hayang lempang di luhur cai jadi teas deuk kumaha coba hayu urang hayang ka luhur gunungna dideukeutkeun urang ngalengkat slek jadi di luhur maha kawasa Allah kos kitulah karomah geus dan lain-lain sebagainya sakumaha Allah mere emang kos kitu wali teh man uyida bil karamah haju urang hayang tah hayang dibere karomah moal jadi wali salilana jawali manu dibere karomah teh embungeun ka karomah ai urang mah muasaan karomah urang mah muasaan karomah kuasaan 7 poe coba geus ya ciduhkeun coba ka arah Sarwiti coba ge lamun teu nuturkeun wirid kan kurang kieu qala Yusuf li abi bener langsung datang wih aing berkaromah aing karomah sama istidraj urang nyaritakeun tentang wali resep sebab urangna lain wali geus nyaritakeun wali teh aneh nyaritakeun nu aneh-aneh urang kan resep lamun urang nyaritakeun papada urang kos kieu teh resep tapi lamun urang nyaritakeun artis resep ketika orang nyaritakeun pakaian anu model kos urang kieu teh resep biasa bae teh aneh tapi lamun urang neungeuleuh urang barat make kutang doang make sempak urang resep sebab aneh jadi urang di rada kitu ngaranna dibere watek resep neuleuh nu aneh-aneh resep neuleuh nu aneh-aneh di HP ge nu dideuleuh nu aneh di HP dideuleuh aneh-aneh yang jelema belon teh gitu urang ibadah ke Allah tergantung kumaha ngajauhanana kasalian Allah masih Allah urang ngajauhan masih Allah 50% Allahna 50% urang ngajauhan ka masih Allah nangan bisa 20% ngajauhan 80% loba di urang atuh Allahna ngan 20% urang ngajauhanana 80% gusa ngajauhan Allah teh 80% di urang urang lamun bisa ngajauhan total 100% atau total Allahna aya di urang 100% maksudna rasa kedekatan urang jeung Allah rasa urang neuleuh ka Allah rasa urang didengekeun atawa ngadengekeun atawa didengekeun atawa ngadenge asa neuleuh baheulanan hiji asa neuleuh ka Allah atawa asa dideuleukeun nah eta teh perasaan eta tergantung kumaha kadeuketan urang jeung Allah cara ngadeuketan urang ka Allah kumaha ngajauhan urang kana masih Allah eta bae konsepna sedengkeun jelema anu ngadeuketan ka Allah yakna ngajauhan tina masih Allah bakal boga hal tingkah jadi kabeh ge aya hal urang kadeuleu salirikan bae ge jelema dek ka Allah teh kadeuleu urang jauh jeung kiai nu aya di Jawa Timur ketika urang ngadenge kiai anu sakali dua kali tilu kali kadenge ku urang tek eta teh kanyahoan ku urang dekeutna nyana ka Allah jeung henteuna tina denge batin urang sebab naon aya masyaallahan jeung eueuh sabaraha persen masyaallohna bakal katara ku ahlina seperti kos itulah dunia pergaiban maksudnya gaib dina masalah peribadahan ka Gusti Allah nah urang baheulanan urang ye aya urang nu mantak teu ngeunaheun bae ibadah kalau loba nu lain Allahan milu loba nu lain Allahan milu orang saeutik atuh coba saeutik sausaha tah urang ngan usaha sorangan hese tetep kudu aya bimbingan guru mursyid ngaranna
sebab teu nyaho kasalahan urang di mana. Anu memperhatikan asa bener bae. Urang lamun sorangan bae dekat Yogyakarta asa bener bae urang ternyata ka Lampung. Lantaran urang teu boga guru. Atawa urang mawakar bae gar JPS atau JPC. JPC. Atau PJS. Lah tuh ngomong jeung nu bodoh ieu. Tuh, aing mah teu asa salah ja. Tak, bawa kurang Karta, Jogja bisa 3 jalan, jalan kidul, jalan tengah, jalan kaler. Kayak gitu baheulana. Jadi dekat Yogyakarta lewat kaler cepet. Oh, lewat kuari ke Bandung, oh kudu ke Banjar heula terus kadinya tak ke mana lewat Banjar teh kadinya gina. Oh, kan lain pohon teh asa sut. Tuh. Tasik keneh bae. Oh, bisa lewat tengah ka dieu set. Dideuna kurang, dideun. Asal urang deuk menggol neuleuh heula. Oh ya kiri. Kiri kayak di Yogyakarta. Petunjuk kanan. Itu deui kurang. Oh, kayak petunjuk di kiri deh. Ternyata orang bulat bilut. Timimiti jalan tengah, haju ka kaler, haju ka tengah, haju ka kidul, haju ka tengah deh, teu datang-datang. Teu datang-datang. Pancena ndek jalan itu non kitu utara. Nah, tapi kan aya di tengah, tapi kadang-kadang aya di itu teu datang-datang. Sebab urangna teu guguru. Neuleuh bae ongkos urang nasauk neuleuh kitab bae atuh teu jadi-jadi neuleuhan kitab emang kita bisa nuduhkeun bal bisa kita bantu ngasa kadar metode doang praktek apa kudu urang di mana mimitina. Nah eta kos ka Jogja akhirnya jalan kabeh dilalui gunana aja ngomong jeung nu teu nyaho mah ngomong jeung teu nyaho urang kuari dekat Jogja ya. Tapi orang hayang jarah ka Biblut bisa cakna. Ka Biblut itu mana di Pekalongan. Emang di Jogja ti dieu kan ka mana? Jalan Bandung. Aju ka mana? Aju ka Pekalongan. Di Pekalongan dekat Jogja. Puyeng. Ngobrol nyut nyaho puyeng. Engke eta make eta jalan utara apa jalan selatan apa jalan kidul. Lah pokoknya mah penting datang. Itu jelas. Itu jelas. Puyeng emang adanya kos gitu ta. Teu cara nu nyaho teh. Di kawan deui, Jogja. Di jalan mana? Jalan anu. Tek. Atuh ke lamun ditu meng ulah eta mah ka ditu mungkin ngalah jam tengah ulah kiri bae terus. Jadi nutur-nutur eta bae pantai. Engke hese-hese bat ngagejebur ka pantai. Datang. Ya ieu keur carita ngobrol jalan bae ngobrol jalan. Nu nyaho jeung nu teu nyaho beda. Kula lamun kuari duaan ka Jakarta jeung Haji Pendi cadu aing mah embung we kajian kuku mah ge moal bisa balik aing embung cek nya kajian nya sering ka Jakarta teu hayang sebab nu geus-geus aing nyasap melulu ngan ngomong doang teu nyaho masalahna ieu komo ka Allah kudu ditungtun di mana mimitina deuk kumaha cara ngalengitkeun karesep dunia teh kumaha kan petunjuk. Nah mun zikir na kumaha mun tafakur namun nuri dia riyadhah kumaha dalam 1 hari 1 malam atau 1 minggu kudu bae urang kholwat di kholwat cara kholwat kumaha nggih atupan eta urang kholwat bae teh nyaho lebah urang aya kholwat urang mah jeung ngora kamana Ki Fudoli nuju kholwat di Cipanas banyak kholwat di Cipanas embung ka panggih jeung sasaha ku anak teh embung ka panggih ku orang ke kholwat jeung nu ngora aya untuk 1 hari 1 malam jam berapa teu bisa urang saminggu sakali usahakeun kholwat ulah kajauhan ku batur mah nya kholwat bebeja puntennya abdi bade kholwat laling sem
Jadi ka Allah teh make bebeja. Aya teh aya nu merek kula pernah zarah ka sababaraha kiai lah. Aya di hareupna ieu teh Baitul Kholwat. Ambo budak po haram. Di Bogor ge Bogor aya kamar kholwah. Make di merek kada tuh urusan nyana. Kok urang basi kudu nyaho bawa nyana kholwah. Tah eta teu beres eta. Aya di Bogor aya kula zarah ka dinya. Di kamar tamu teh aya kamar kholwat. Masyaallah. Itu di Jawa Tengah ya. Sudah jauh-jauh di Bogor tah. Pernah salah. Atau bebeja. Punten moal tiasa ngarencangan abdi bade kholwat teh. Ya Allah. Atuh gua isuk ieu mah gedek jima ge bebeja sana. Teu kholwat ka Gusti, hampura abdi dek jima heula teu kuat teh nya. Rada singseren tolol teh coba. Nu rahasia-rahasia gitu tuh kudu bebeja. Urusanna urang jeung Allah. Menghindarna kumaha urang, cara-cara urang bae menghindarna kumaha nu kudu urang menghindar tapi tanpa nyolok mata herang-herang. Nah eta mah urang bae nu ngatur tek. Nah guys, sejauh mana ngajauhan urang masih Allah makin dekat, tapi tujuannya ke Allah. Lain endek ngajauhan masih Allah, tapi urang teh menghindar tina udagan kolektor lain. Gimana masih Allah teh dekat Allah. Lain ehem. Sia masuk kaju kos kotok endogan. Nyana nu dehem nyana nu udag-udag. Ye. Mulai tek. Tapakuran ieu nu ngaganggu teh horeng motor, masyaallah kari. Aya bae dina hate motor teh. Nah, kumaha carana supaya urang ulah resep kana motor? Kaganggu aing ku motor ya. Jadi dua perkara ya untuk supaya ulah resep karena motor. Hiji total dijual atau dijual dieuweuhkeun teh motor supaya ulah kebayang-bayang atau ganti kudu leuwih bagus. Ngagedean ya bapak nyakit. Iyalah cara ngaranna riyadhah ngajar nafsu. Di jerona aya mujahadah merangan nafsu. Mulai urang teu nyahoan batur urang deuk Allah lalaunan ternyata ngageser ieu hese kan ngageserkeun ka resep urang tina kurang resep ka akhirat jadi resep tina resep kana dunia jadi teu pati resep tah ngageserkeun eta nu hese ngageserkeun soal teu bisa maca jadi bisa kecil ngageserkeun tina teu bisa rukun wudu jadi bisa babari ngageserkeun tentang tatadina teu bisa maca tafsir jadi bisa babari tatadina teu bisa maca Fathul Muin jadi bisa kecil tama urusan anak bergeser tidak bodoh jadi pinter eta mah babari zahir keneh nu hese ngageserkeun teu pati resep kana dunia jadi teu pati resep kabeh itu total teu resep eta nu hese ngageserkeun eta aing ngageserkeun tina bodoh jadi pinter mah ka ditu da dunia tatadina mah keur jadi santri mah lumayan jadi tasawufnya na barang jadi kiai, masya Allah, boh, barang kapake mah komo, baheula mah supi asli, keluar jadi supi sapi, iya kan tuh beres dah. Jadi orang barang jadi kiai teh lain gak deketan ke Allah, yang ngajauhan, lantaran beki cinta karena dunia, iya nu hese. Tok gerak, mulai, diusahakeun, makin kurang diusahakeun. Urang teh ngajauhan tina dunia bakal daratan ka urang. Sebab cobaan bener henteu sia tersepna kana dunia. Mulai naon bae aya, ayo sia cak aing neuleukeun ban ka sia. Aing mere rasa bahwa sia dideuleukeun. Ayo leungeun urang ka mana nyekelna ka emang teu dileukkeun dideuleukeun. Ayo sia ku aing dikiriman bener henteu sia ngajauhan. Bener sia menikmati dunia. Ai anu bebejah henteu menikmati dunia na eueuh mah aing geus teu kudu hese capek. Tapi ieu mah duniana aya, deuk make naon bae aya sia, deuk hayang naon bae aya sia. Sia menikmati apa henteu? Aing neuleukeun ka sia. Bener henteu sia deuk aingna. Munafik henteu. Ambo lain babari teh kos itu. Iyalah nu ngaran mujahadah. Tapi urang terus bae teu mundur. Siap terus. Datanglah urang mungkin ngageser nu tadina gedean cinta dunia kuari lalaunan jadi gedean ke akhirat. Geus atuh urusanna akhirat teu pernah neuleuh kana urusan dunia. Saeutik teu pernah mentolelir.
makin mantap sebab geus dibere rasa ku Gusti Allah. Taekeun tak 70% kuari ngaleungitkeun cinta duniana, makin ditambah ku Allah rasa deket urang ka Allah. Urang kan rasa deket ka Allah teh nikmat. Hese jasa ta caritakeun ngeunaheun deket jeung Allah. Ngan nikmat. Nah, mantap di dieu tah. Li anna ziyadatal qurba takunu ziyadatal fana. Lantaran tambah deketna ka Gusti Allah, rasa eta teh tambah deketna perasaan urang ka Allah, eta teh tambah fana, rusak urang terhadap pandangan dunia. Geus bae, eueuh bae. Urang teh soal-soal dunia mah eueuh dina hate. Hiji bae Allah. Makin ngageser 80%, ngageser tak. Urang teh total ka Allah, eueuh tempat di hate soal dunia. Mual selempang jelema eta kangeunahan ibadahna geus nikmat jasa. Pasti jasa. Nah, mantap fal wali wal fani. Wali teh anu fana, rusak dina tingkahna, soal keduniaan eueuh. Sebab naon wal baqi fi musyahadal haq, anu baqina nyana neuleuh ka Allah. Jadi dina tingkah-tingkah segala rupana fana geus moal katuturkeun ku urang lantaran nyana keur fana. Kadang nyana make pakaianana keur carita pakaian di luar kebiasaan, kadang ngomong di luar kebiasaan, kadang bertingkah berpegawaian dan lain sebagainya di luar kebiasaan. Geus di luar kebiasaan manusia biasa sebab keur fana. Batur hudang nyana hees, batur hees nyana hudang. Kos urang guari urang kan hudang aya keneh hees eta wali. Aya urang tadi tukang nu rada heulai-heulai saeutik. Eta begitu sebab naon? Sebab nu bakina fi musyahadatil haq, musyahadatil haq keur jeung Allah. Geus engke lantaran jana keur jeung Allah bae, naon bae nu kadeuleu Allah rarasaan jana, naon nu kadenge Allah. Geus suara-suara ge suara-suara engke ge teu kaharti. Teka harti kurang sebab nyana merenungkeun suara kadengena teh aya suara anu lain daripada nu kadenge ku urang. Dedeleuannya lain daripada nu kadeuleu ku urang. Ku Allah dibere kitu bae. Sebab nyana keur jeung Allah. Geus eta suara-suara nu ku urang kadengena ieu ku nyana mah lain. Dedeleuan nu ku urang ieu ku nyana mah lain. Sebab nyana keur musyahadatil haq. Jadi walam yakun lahu an nafsi ikhtiar. Atuh teh aya ikhtiar jana mah dicabut ku Allah ikhtiarna. Nah urang lamun nyaritakeun wahdatul wujud da kan teu meunang. Teu meunang. Urang lamun maca-maca kitab aya dina wahdatul wujud hese teu meunang. Urang nyaritakeun hikam di jerona aya wahdatul wujud teu meunang. Pelajaran wahdatul wujud teu meunang sebab urang teh makhluk, Allah mah kan khaliq. Sedengkeun makhluk jeung khaliq eta mukhalafah lil hawadis. Lamun urang nyaritakeun kos kitu bae tah, kos kitu bae urang handap bae pasti kudu melewati ka dieu ngan teu meunang digelar. Ya sebab eta mah engkena perasaan di dieu lah hesena. Geus selanan kajeun sakadar perbedaan bae. Kasih kadu melewati eta nu mantak jelema dibunuh kajeun kumaha halaj bunuh di urang kitu di Jawa teh sa. Siti Jenab Siti Jenar bunuh dan lain-lain sebagainya untuk kontrol. Padahal perasaan wali mah kabeh hampir gitu. Mal teu istighfar teu kitu kajeun kumaha gitu. Sebab naon? Atupan perasaan Allah aya di diri urang deuk kumaha tuh. Jadi ngahiji teh lain Allah ujung urang. Jadi aya cahaya Allah aya di urang nu urang teh leungit, eleh ku cahaya Allah atuh nu aya kan Allah. Sedangkan nu kadeuleu ku urang kabehna nyanana aya. Jadi sedangkan nyana tuh perasaan nyana aya. Ngomong kumaha sih tah? Jadi tah jadi perasaan wahdatul wujud bah perasaan teu meunang dijabarkeun. Ngan kabeh ge pasti kos kitu. Urang lamun nyaritakeun tentang ajaran wahdatul wujud pencit. Teu meunang sasaha ge. Sebab eta teh kaluar tina mukhalafah lil hawadis tapi lamun urang diangkat ku Allah melewati eta. Deuk kumaha tuh? Ji atuh deuk kumaha aja? Ja cahaya Allah teh ka urang nyorot sehingga eleh urang teh asa eueuh du aya Allah berarti kan anal haq. Jadi kumaha tuh anallah eta kan eta mah bahasa-bahasa ti Gusti Allah ka jelema anu pilihan Allah. Ketika urang nyaritakeun tentang wahdatul wujud teu meunang. Nah ieu nu hesena
sebab cahaya nur ilahi ka urang nyorot urang mutlak aya di dina cahaya Allah sedangkan urang fana teu boga perasaan urang aya urang na kadeleuna aya ku batur padahal nyana boga perasaan eueuh nu aya nangan Allah mun dijabarkeun wahdatul wujud teh ngan teu meunang ta urang nah kuari walalahu ma'ahadin geus sakitu bae helanan gairi la qararun teu aya babarengan jeung sahabae salian Allah teh jangan jeung Allah doang jadi gak hiji jeung Allah atuh kan balik di kadinya wa huwa man uyida bil karomah nyana teh anu dikuatan ku karomah sebab nyana pilihan Allah diberelah kemuliaan-kemuliaan karomah ngaranna di antarana lamun hayang ka Mekah Mekahna dideukeutkeun lamun urang hayang bubuahan anu eueuh ku Allah diayakeun lamun urang hayang kulah kahujanan hujan nyingkap lamun urang hayang lempang di luhur cai jadi teas deuk kumaha coba hayu urang hayang ka luhur gunungna dideukeutkeun urang ngalengkat slek jadi di luhur maha kawasa Allah kos kitulah karomah geus dan lain-lain sebagainya sakumaha Allah mere emang kos kitu wali teh man uyida bil karamah haju urang hayang tah hayang dibere karomah moal jadi wali salilana jawali manu dibere karomah teh embungeun ka karomah ai urang mah muasaan karomah urang mah muasaan karomah puasaan 7 poe coba guys ya ciduhkeun coba ke arah Sarwiti coba ge lamun teu nuturkeun wirid kan kurang ieu qala Yusuf li abi bener langsung datang wih aing berkaromah aing karomah sama istidraj nah jelema nu hayang ka Allah diberelah ku Allah karomah sebab tanda Allah milih ka nyanana tetep bae embungeun nyana embungeun Allah mere bae berarti mere kaleuwihan ka hiji jelema saat nyana embung kangjeng di luhur gunung apakah hayangeun kangjeng kadatangan Jibril teu aya jol Jibril kangjeng keur teu huyal-hayal hendak diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa jol bae dibawa dibelek dikumbah ditutupkeun deui terus dibaatun ditaekeun ka buruk apakah kangjeng Nabi hayang teu berangkat set datang ka Masjidil Aqsa apa kangjeng Nabi hayang teu hayang Allah nu mika hayang selalu kos kitu bae kangjeng Nabi kitu Musa diudak ku Firaun datanglah ka Laut Merah teu boga kahayang ku kumangan bebeja bae ka Gusti Allah ieu kumaha Gusti lamun sampekeun ka terwag datang ieu musuh atuh kami mah teu daya teu upaya nyanghakeun sadaya ka Gusti apakah hayang kangjeng Nabi Musa eta laut beulah henteu ngan diparentah ku Allah sok ketrukeun ka dinya kana laut teh beulah apa hayang teu hayang Allah mere saat manusia teu hayang mata kurang ulah hayang kana dunia kege aya ieu teu hayang-hayang bagi jauh cenah kiai lantak lamun jelema neuleu ka waliullah mal kaharti cenah ulah resep dunia sekelilingna Syekh Maulana Hasanuddin Sugih Imam Syafi'i Sugih dan lain-lain sebagainya neuleu urang zahirna bae cilaka urang cilaka sebab hate na keur tersebut kana dunia kabeh jelema ahli Allah memoal aya bae nu resep kana dunia ha urang ayeuna komol haju sinis bleh ngomong-ngomong bae segala wali segala ulah resep kana dunia ternyata nyana naik mobil bagus sinis orang nyana nu bakal kahantemna ku Gusti Allah sebab naon J atuh teh mah wali aing atuh kumaha aing bae ka Gusti Allah sia neuleu zahirna bae ngajegjes nyana elmuna hancur-hancuran sehingga ada jeung wali mah bahaya gede tapakuran heula ke kubaya aing teh nyana nu salah bahayana ka nyana man azali walian faqad azantuhu bil harb sia di sembarangan kawali aing siana ku aing sepak ku aing cak Gusti Allah teu mangfaat ilmuna ieu hese kawali mah geus bae urang mah atuh asal aya jelema kudu sieun bisi wali Allah gitu bae geus bisi aya haji pendik aing moal naon kanyeuna bisi wali Allah gitu bae geus hormat bae hormat atuh geus sababaraha kali talian tah mah inget ka Haji Rosidi deui bae atuh dongeng Haji Rosidi mah ka kamari keur umroh bulan puasa bulan puasa baik aya nu menta-menta ini mah malaikat kali ini sebab kiai juga nukerin uang ke real buat sedekah nurutan jana wali malaikat kali bere punya
isuk aya deui Noel deui ini nih malaikat dere deui ujana gede mah di berena katilu kali ini mah bukan malaikat kali dia lagi ini mah orang ini mah pacar malaikat udah gak gua nggak kasih lah ganti maksudnya pindah eta deui orang India nah tuh sembarangan nah iya ge Gusti Wali Haji Pendi hormat sekali dua kali hormat 3 kali goblok bener mah ya udah kudu asupkeun ka sumur bor ya mah nah iyalah ya dibere karomah embungeun walina wa ya bahan gaib tina karamat teu hayangnya nama naon sebabna li'annahu yara ma la yarawna lantaran nyana neuleuh kana naon nu teu kadeuleuh ku urang nyana boga dedeuleuan nu teu kadeuleuh ku urang nu mantak nyana teger ge zikir berjam-jam boga perasaan nu beda jeung urang nu mantak nyana salat deui ge boga perasaan nu beda jeung urang nu mantak nyana hajun teu tunduh ge boga perasaan anu lain deui jeung urang berarti nyana boga dedeuleuan jeung dedengean nu teu pernah kadeuleuh jeung kadenge ke urang ngan eta mah nu kos kitu mah hese dijabarkeunana hanya Allah lah mereka hamba-hambana anu dikasihi ku Gusti Allah sebab naon nyanana selalu nyumput-nyumput sebab wa ana ifsasir rubiya kufrun jadi ngamasurkeun rahasia sifat kapangeranan kufur nikmat ja sebenarnya mah urang dibere karomah ieu ngan teu karasakan ku urang kuari ge ieu urang bisa ngaji ka dieu urang teh kan dibere taufik ku Gusti Allah karomah panggedena adalah dibere taufik ieu ente ngaji ka dieu teh karomah di urang salat Allahu akbar batur teu dibere bisa salat urang bisa urang teh salat kadeulina makan urang teh Allahu akbar padahal makan dengan Allah eta teh urang teh lain urang ayat urang teh ayat lain urang ayat Allah keur aqimus shalah cak Allah dirikeun kumaha salat urang teh ngalaksanakeun salat eta kan ayat berarti urang teh keur jadi ayat Allah Masya Allah karim dibuktikan ku Gusti Allah aqimus shalah teh amrun perintah lil wujub urang keur ngalaksanakeun wajibna salat atas perintah Allah ayatna aqimus shalah urang ngalaksanakeun pan lain urang lamun lain dibere karomah urang mal bisa ja buktina tatangga urang nu gagah henteu dibere karomah ku Gusti Allah teu daekeun salat geus urang ulah hese-hese neangan karomah urang bisa salat eta karomah panggede-gedena mantak keluar di masjid aing boga karomah dah aing wali geus dihapus deui bae karomah nu teu karasa mantak engke di akhirat jelema nu salat anu nuturkeun perintah-perintah Allah walaupun henteu setahap jeung wali tetep kan salamet lantaran naon nyana teh ayat sebenarnya eta kan buktikeun ayat urang kuari henteu zina padahal orang lamun zina aja bisa nu mantak bisa awena loba urangna atuh sehat kemudian duitna aya endek nu lillahi taala loba nu meuli loba endek lillahi taala nyana rangda misalna ka urang aduh cenah geus kebal jasa mah kula mah ridho ikhlas sakana berarti kan aya tapi urang kan wala taqrabuz zina ayat masyaallah embung boro-boro zina deukeut ge embung urang keur embungan zina nurut ke Allah tapi nurut ke perintah Allah urang teh keur jadi ayat lamun urang keur jadi ayat berarti urang keur jadi khitab Allah kahitoban ku Gusti Allah berarti eta teh kan sifat jeung mausuf teh kan ngahiji moal kaluar sifat jeung mausuf mun dijerokeun urang teh zina atas nurut ka perintah Allah dengan ayat wala taqrabuz zina urang teh keur aya di jero ayat wala taqrabuz zina atuh teu ka surga kumaha wah wala ka amin sia maju uman amin bae kayak teh emang tak kieu urang hayang nyaho karomah teh tak kos kitu teh daek salat urang salat karomah sebab sesuai jeung taufik Allah urang kuari ngaji ieu karomah ye badak daek gaji kos kieu teh ieu wali jadi kudu percaya pertayaannya lagi bingung aing bener apa lain wali lah iyalah ya wa huwa man uyida bil karamah wa ghayaba anha lianna yara malai aya dedelan nu teu kadeuleuh ku urang mantak nyana betah sanajan sorangan bae betah
boga dedeulean nu teu kadeuleu ku batur, boga dedengan nu teu kadenge ku batur. Atuh betah nyana sebab nyana musyahadatul haq. Di jerona keur jeung Allah. Jadi batur sare ret jam hiji nyana justru hudang. Zahirna mungkin model Habib Lutfi ngarokok kieu zahir. Ngarokok, ngopi, ngarokok. Terus bae kieu datang ke jam 2, jam 3, datang ke jam 4 ngarokok, tahajud henteu. Nah, tapi di jerona horenganan keur musyahadah jeung Allah. Kadang jelema nu salat mah pikiranna ka kaler ka kidul tapi nyana keur musyahadah jeung Allah. Tah, mantap beusi engke di pondok haji pendek keur ngarokok, ngopi, ngarokok, maning digejeburkeun ceuk ulah mah. Ieu keur cerita tahapan-tahapan jelema berbeda ulah suudzon. Sebab aya anu musyahadah, geus musyahadah tanpa kadeuleu ku urang maca Quran, zikir, kemudian salat henteu, renungan-renungan horeng keur mukallamah jeung Allah. Keur ngobrol jeung Allah, hanya nyanalah nu ngarasakeun. Urang asa dikajahokeun ku Allah. Nu mantap asa dikajahokeun ku Allah. Atupan Allah na deukeut, wa nu aqrabu ilaihi min hablil warid. Deket berarti aya di urang ya Allah teh. Ji, wa nu aqrab aing leuwih deukeut tibatan urat. Beuheung sia cek ku Allah. Geus atuh sia naon ge aing nyaho bae. Atuh deuk teu kumaha atuh nyaho aja sia gerak sia genang aing. Cicing sia genang aing. Urang teh dipaskeun perasaan urang kadinya melalui tafakur. Tak mun cara jarum mah jeung frekuensina pas. Nomor 120. Tet Alabama. Pas tak. Atuh nyambung. Urang ge dipaskeun ya Allah. Perasaan urang teh amun Allah deket atuh aya di diri urang, lain Allah na aya di diri urang. Cahaya Allah nyorot ka urang, aing isi. Atuh deuk kumaha teu nyahona jagrak urang teh nangieun Allah, kicep urang mulai isin anu luar biasa. Perasaan eta haju ku Allah dibere. Tatadina ku urang diriadohan jeung dimujahadahan ku hari mah perasaan eta dibere. Jadi lamun urang dibere perasaan mah kan hese nyaritakeun perasaan mah. Tek asa aya. Allah teh asa gede di jero awak urang dibanding jeung nu lain-lain, bahkan nu lain eueuh. Jadi geus aya bae teh di dieu teh. Set Allah. Atuh geus kulantaran urang bareng jeung Allah sedengkeun Allah teh Maha Khaliq, nanaon ge ditembong-tembongkeun kan ku Allah. Ya kieu ngan urang teu meunang ku Gusti Allah. Teu meunang ngabejaan teu meunang. Geus khusus urang bae jeung Allah. Nah, bahkan tubak-tebak teu meunang sama sekali. Teu meunang. Anak ifsa asiri rububiyah kufrun teu meunang, nyana nyahoeun teu meunang, geus henteu. Kajian disebut bodoh indah daripada dipajar ku batur teh nyahoan jasa. Padahal geus dibere nyaho ku Allah. Ngan geus henteu. Ketika nanaon ge kitu bae, set hayang nyaho ye kumaha. Hayang nyaho, keur hayang nyaho mah teu dibere ku Allah. Ketika lepas ka Gusti Allah dibere. Ketika orang hayang husu teu dihusukeun ku Allah. Ketika orang lepas ka Allah dibere husu. Eta mah pamere Allah nu kos kitu mah teu bisa dihayal. Dibere bae sorangan tek. Ieulah karomah ngaranna. Ieulah karomah man uyyida bil karomah. Jadi lamun nyaritakeun karomah moal aya anggeus sebab per detik, per menit, per jam. Wali Allah selalu dibere karomah ngan kunyana disumput. Nu tembongkeun mah eta mah hanya sababaraha persen. Karomah anu asli nama nu ku Allah dibere perasaan leuleuh nu batur teu bisa. Denge nu batur teu bisa dan lain-lain sebagainya. Nyana capeun naon gitu karena nutupan eta teh capek. Set. Mantap kadang-kadang leng kamana. Pajarna mah lelempangan padahal keur nutupan. Embung nganyaon. Kadang-kadang hees. Maksudna batur salat nyana hees bae. Geus teruskeun Gusti aing mah moal salat. Nikung betungtung nama. Nah, iyalah cerita urusan wali seperti kos gitu. Qala fil mirsad wallahu a'lam.